Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh amat Bu. Oh betul. Cocok Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala al-ulama wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Hadratul Mukarram pimpinan tertib acara nu Gusti Mabdi dipihormat. Oge teu kakantun ka guru urang sadaya sebagai sohibul hajat Kiai Sakirin sareng Ibu Sakirinah. Pokoknya mah ieu mah keluarga sakinah teh mah Sakirin jeung teh Hasanah. Sesanahnya berarti bener sakinah ini Sakirin teh sanah sakinah. Mudah-mudahan sing bener-bener jadi sakinah keluarga amin. Anu Gusti Mabdi dipihormat oge teu kakantun ka sadayana para dewan guru bil khusus Sepuh si Mabdi abina wa syaikina anu ti kanu jajar beserta keluarga besarna anu sami Gusti Mabdi dipihormat oge teu kakantun ka sadayana para tokoh masyarakat kampung Nangkara Encong abi mah nyebutna sok ieu bae tadi Barengkok bae sarua bae nya anu mana ya kampung Barengkok tadi teh ciri khasna adalah opak jaro tasa tadi carik cek carik ciri khasna opak asana ya berkat kardus minum opak kabeh jiga sadayana para dewan guru hapunten abah anu teu wiji-wiji Gusti Mabdi oge teu kakantun ka sadayana para jamaah bapak-bapana ibu-ibuna santri-santriawatina anu sami Gusti Mabdi dipihormat teu kakantun ka tukang sound system anu sami Gusti Mabdi dipihormat mudah-mudahan mantena sing dijantenkeun ahli surga Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal jeung salon-salon asup surga ulanya ulah dibawa ka ditu garieup ke di surga garieup aya salah. Hadirin sadaya, si Mabdi
kamari-kamari kadongkapan ku Kiai Sakirin karompok geus mah sareng mantenna teh geus akrab eta nyarios cenah bade hajatan ngan cenah ieu mah rek dipaitkeun bae cenah ti kuari cenah ieu mang aang ieu bu arana sakieu lah aang anu kasep doang ieu lah aang nih bisi manggih di mana bae tewak ieu cenah komo lamun boga eta mah boga cau gitu tewak abdi cenah rek hajatan ngan ieu cenah pait cenah ieu kuari dipaitkeun be cenah ieu jigana cenah ieu moal ka bengsinan acan cenah ieu kiai cek ulah dasarna ge ngabengsinan kiai mah tuh ngadon ka gelut meureunnya bisa bae tak kekirin teh kaharti kadinya na alhamdulillah dina waktosna si mabdi tiasa dongkap atas inayah ti Gusti Allah anu mana dongkapna si mabdi ka dieu teh sanes bade ngaguruan sanes bade mapatahan karena orang dieu mah geus kasebut kana ngaji mah ulah diomong santri papalayak gitu kan kiai apalagi geus kasebut ti baheula ge barengkok mah tukang ngararaji amin ya Allah ya rabbal alamin abi ka dieu anu pertama sejak silaturahmi mudah-mudahan atas wasilah silaturahmi urang sadayana membuahkan hasil jaminan ti Kangjeng Rasul nu pertama tutawilul umroh urang teh sing dipasian yuswa anu panjang tur barokah amin anu kadituna tuzadur rizqo sing dipasian jembar rizki anu barokah amin ya Allah ya rabbal pangeunah-ngeunahan hirup mah umur panjang rizki loba daripada umur pendek rizki susut pangeunah-ngeunahan mah umur panjang ngeun panjangna ieu anu barokah karena lamun panjang teu barokah mah atuh sarua-sarua keneh mah nguji berkah jeung henteu dibere umur panjang urang ku pangeran daek dipake ibadah eta berkah alhamdulillah hadirin wal hadirat sadaya lamun nguji kapantesan teh mah ieu abi cengege teu budak leutik di dieu lah sedangkan para sepuh para kiai para ajengan dihandap lamun nguji kana kapantesan teh mah atuh kurang pati pantes budak leutik diuk di nakorsi bari jeung di luhur sedangkan para kasepuhan dihandap dusun bahasa di kami ngan abi emut kana qaedah Imam Syafi'i saur qaedah tersebut nyarioskeun kieu al amru muqaddamun alal adabi bahwa parentahan eta heulakeun kajan teuing ngarumpak atawa berlawanan jeung adab tata krama parentahan eta kudu diheulakeun sanajan ngaloncatan adab tata krama contoh anu detail Syekh Jainuddin Al-Maribari dina Fathul Mu'in bab berjamaah umpama ieu orang encong kencong umpama urang dia berjamaah ka masjid jakal bah ditu mah kabeja eta urang kencong berjamaah nara rajin akur datang ke masjid batur geus berjamaah korek atawa encan berjamaah tapi geus pinuh eta masjid nyampe ke barisan terakhir cek urang teh anu karak asuh luak liuk ternyata barisan kaopat umpamana anu kosong saurang teu dieusi tah kondisi kitu urang anu diburi atau anu karak datang diparentah ku agama supaya ngeusian eta barisan anu kosong teh wih cenah atuh ngeusian barisan eta mah kudu ngalengkahan punduk batur kan
sanajan urang nyampe ngalengkahan punduk batur tetep wajib urang lesian eta barisan anu kosong saurang teh. Kunaon sababna? Lantaran lamun teu dieusian urang eta barisan, maka tina barisan anu kosong nyampe ka buri sanajan pinuh eta tufawwitu fadilatal jamaah, teu meunang ganjaran berjamaah. Jol qaedah Imam Syafi'i, al amru muqaddamun alal adab. Parentah agama heulakeun sanajan ngaloncatan adat tata krama, tegasna ngalengkahan punduk batur nu persona. Kartos atuh geus saya geus ka hartos mah nya. Kartos tante ya. Tak kitu. Tah hiji teh nya. Hiji lah. Aya abi mah teu dong batur, teu rame abi. Biasa bae kitu. Saayana bah. Diwajibkeun urang ngeusian tempat tersebut karena apa? Moal meunang ganjaran berjamaah ti nu kosong teh, kecuali nu kosongna aya nejisan kakak atawa aya tihang. Tuh. Itulah mantak abdi ge wawanianan ieu. Kulantaran diparentah ieu ku MC ieu. Ai jelema mah pan eta bil beungeut, al insan bil beungeut. Jelema mah kumaha beungeut. Model beungeut abdi mah beungeut ditahaneun ya daek bae gitulah. Pan eta beungeut aya beungeut pi karunyang, aya beungeut pi resepeun, aya beungeut pi tonjokeun aya. Gitu teh. Nah, meureun abdi mah ditakdirkeun pititaheun bae lah. Lajuna malah dititahkeun nu penting mah balik mencair bae. Ku aku ikhlas. Ada segitunya. Alhamdulillah para wargi hadirin sadaya. Dina danget ayeuna urang tiasa kumpul bermuajahah dalam rangka nyubadanan kana pengelemna Bapak Saiful Hajat Kiai Sakirin. Anu mana Kiai Sakirin dina waktos ayeuna ngayakeun tasyakuran walimatul khitan. Urang doakeun mudah-mudahan putra anu parantos dicepitan kamari mudah-mudahan sing dienggalkeun warasna ku Gusti Allah. Di akhir balekna, di kemudian balekna manehna sing dicetak ku Allah ngajanten pemimpin panutan sareng tauladan anu bagus ngajadi jalma soleh. Amin ya Allah ya robbal. Amin ya Allah ya robbal alamin. Lamun ngomongkeun tentang khitan, bahasa di abi mah disebutna sundatan. Sundatan. Allah ngandika, Allah ngadauh dina surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanif. Kurang leuwihna eta ayat kieu. Kami cek Allah saterusna masihan wahyu ke Kangjeng Rasul. Aya amarona tegas nama kami marentahkeun ka Kangjeng Rasul ka anjeun Muhammad supaya mengikuti jejak laku lampah Kangjeng Nabi Ibrahim. Di antarana di khitan. Lamun neuleuk kana tekstual ieu ayat, lamun neuleuk kana arti daripada ieu ayat, saglobalna bahwa anu di khitan teh Kangjeng Nabi Ibrahim doang. Sepintas lalu bahwa anu di khitan teh Kangjeng Nabi Ibrahim doang. Eta mah umpama Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Lamun neuleuk kana tekstual ayat eta jiga-jiga teu disundatan. Horeng mah sadaya para nabi disundatan. Dimulai Nabi Adam nyampe ka Nabi Soleh eta disundatan. Ngeun teu rame. Lamun bahasa kuari mah teu dipiralkeun. Tah dipiralkeun na sundatan di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Mantak Allah ngadauhna anit tabi' millata Ibrahim. Karena seueur syariat Kangjeng Nabi Ibrahim anu kudu dilakukan atau dituturkan ke umat Kangjeng Rasul. Sehingga dina surah Al-Baqarah Allah ngadauh wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dina waktu cek Allah kami masihan cocoban ka Kangjeng Nabi Ibrahim
Maka cocoban tersebut, parentahan tersebut dilaksanakan sadayana ku Kangjeng Nabi Ibrahim kalayan sampurna. Sakabeh parentahan ti Allah mangrupakeun cocoban pikeun Kangjeng Nabi Ibrahim, fa atammahunna disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Apapun itu, naon bae resikona dilaksanakan. Sehingga Kangjeng Nabi Ibrahim anu paling besar parentahan ti Allah nu paling berat nyaeta piwarang mencit anu ngajadi anakna, itulah Kangjeng Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim titah mencit anak dilakukan ku Nabi Ibrahim. Coba kira-kira orang dia lamun titah mencit anak ku kiai daek, umpama cek kiai wayahna ya korban dina bulan haji ieu mah ieu kulantaran eueuh nu korban embe ieu aya ge nu korban perasaan kitu ku pemuda-pemuda jomblo. Ieu wayahna ieu sasuk suhunan dipenta hiji anak ti orang dipencit, kira-kira kumaha? Atau mending ditalipak eta kiai. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim diparentah ku Allah piwarang mencit Kangjeng Nabi Allah Ismail alaihissalam dilaksanakan, dipencit jadi bukan jadi genap tapi dipencit. Ternyata dina waktu besok datang kana tikoro Kangjeng Nabi Allah Ismail, maka Nabi Allah Ismail diganti ku Allah ku mangrupakeun kibas anu gede di surga, akhirna nu dipencit teh embe. Maka kakuari urang ge sok ngalaksanakeun korban di bulan haji tidinya tapaulah mencit embe. Eta embe nu kumaha cenah urang mah kadang-kadang embe nah yang teh gembol bae. Padahal embe kacang ge endah bae eta. Embe bikang mah ge endah bae deui, nu penting mancing. Urang mah kadang-kadang embe gembol bae. Embe kacang bisa, nu penting geus umur 2 tahun kan itu. Embe bikangna bisa. Tapi kulantaran anu bagus kadeleuna eta embe gembol, urang mah embe gembol bae wedus. Ya gitu. Sadaya parentahan Allah, ujian ti Allah dilaksanakan ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Karena syariat Kangjeng Nabi Ibrahim teh seueur anu diturutan dilakukan ku umat kuari. Anu pertama, urang susul ti luhur. Urang sadayana ngagaduhan sirah atawa mastaka. Lamun bahasa Inggrisna disebut babatok. Hulu bahasa bagusna mastaka. Tah dina mastaka urang sok aya rambutan buuk. Tah dina syariat Kangjeng Nabi Ibrahim wajib kudu nyukur buuk ataupun parkur roksi bahasa misah-misah rambut sisiran. Tah dina syariat Kangjeng Nabi Ibrahim wajib kudu nyukur. Dina syariat Kangjeng Rasul mah sunah ketika lalaki gondrong sunah dicukur. Pancen anu ngomong henteu aya kitu bae pan laju bae pan. Cancan aja. Atuh perkara sunah mah ulah kudu dihaliwa-haliwung teh. Ngan memang teu pantes ieu abdi nitahan nyukur ongkoh abdi can dicukur. Doang nyacahkeun munggah haji nu nyacahkeun can munggah haji atuh patakul jeung cenah bae doang nu pamuda ngobrolkeun rumah tangga kitu bae doang kawin ge encan sadua kitu pancena teu dicukur kunaon kitu cenah encan itu aja jawaban encan tasuna ketika gaduh rambut panjang dicukur itu sunah ngan dicukurna eta kudu sesuai aturan agama. Karena Kangjeng Rasul nyiptakeun atawa nganggit bab takrim, bab ngamulyakeun hartina ulah sacukur-cukurna. Pancukuran kuari mah ararane. Kadang-kadang ti gigir mah botak, kaluhur mah luhur panjang, diacung-acungkeun. Taulah kitu standar bagus cukuran kumaha dicukurna. Tuh, mantak eta tukang cukur lamun hayang laris tah, lamun hayang maju usahana baca sholawat Ibrahimiyah. Bener ya bener.
bagi nungguan pelanggan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Terus fil alamin innaka Hamidum Majid. Gerak maju gerak. Lamun teu maju bae doakeun masyarakat supaya garondrong kabeh. Kayak dicukuri kalau maneh. Boba. Tadi cukur. Bari jeung sunah di rambutan, di minyakan di rambut. Rek sare nganggo minyak karena bagus mata. Rek sare eta nganggo minyak rambut Bu. Ieu mah kadang-kadang ibu-ibu sok pahili. Aya rek ondangan, Bu agah nganggo minyak rambut, minyak sungit segala macam. Aya rek hees jeung salaki bau balsem. Aya di dieu kitu. Teu jauh beda berarti jeung di padi. Sunah taurang rek sare naon ngaminyakan rambut. Bahkan keur nek sare eta kudu gagah eta Bu. Mun bisa mah urang eta peci dipake, make minyak sungit, make jas, make celana, make sepatu segala. Naon maksudna? Engke lamun ngimpi ka Jakarta ngeunaheun tinggal belanja doang. Coba lamun heesna doang santri. Hampura santri dibocorkeun ku gula. Eta mah santri Bu. Heesna ge telok make celana-celana aja. Majar maneh harudang. Keur sare mah keur meme sare mah nyangkut eta samping. Enggeus sarena hulu luluhur ditutupan nu handap ka mamana. Uyuan tadi udah kucing ya. Paruk babaturanana. Tah, sing gagah urang rek sare teh. Coba lamun urang pas sare ngan make jeroan doang ngimpi ka Jakarta, cek budak Jakarta bodoh. Ieu mah edan anyar jiga. Mantak tah baguskeun tah. Ketika orang rek sare luar biasa itu hiji syariat kanjeng Nabi Ibrahim anu wajib di urang mah sunah nyisiran atau nyukuram turun ke handap dina handapeun irung luhur bibir sok aya teh nyecet teh bibir naon tadi disebutna kumis bahasa Arabna syarib syarib eta lamun cek ilmu nahu cek mang santri teh mah isim fa'il jalma anu minum jauhnya antara kumis jeung makna syarib jalma anu minum tina saroba yasribu sarban kadituna syaribun saroba geus nginum yasribu bakal nginum syaribun anu minum tapi eta disebutna kumis eta syarib kunaon sebabna karena lamun eta jalma kumisna teu digunting ngalewatan biwir ketika nginum kopi manehna biwir can nepi kana gelas kumisna mah geus nganclung ka jero kadieu mantak cukur tah leuheung lamun ngopi mah barang lamun nyingsring ka mana leho aing horeng nyangsak dina kumis mantak cukur sunahna teu nyangsang dina kumis butai horeng mah tuh mantak khas Sunda ciri di urang teh eta miara kumis ngan tetep cukurna cek sejen udah almari-bari hatta tabdus syabnan hamratus syabat nyampekeun ka deuleu beubeurem biwir gunting bae seureut ulah dibabadkan eta ge lamun anu bibirna beureum anu tukang mudut mah ti kuat di bibirna beureum tah nyampekeun tah ulah ngambai teuing lantaran eta lamun dicukurna tah leuweureuh bibir tah eta aya peribahasa Sunda kieu manu kempis dikempesan kadu buah kadu aratah keneh dicium kudu kumisan saminggu karaksa keneh tah mantak cukurna ulah kabeh supaya getekeun eta coba ge nu kumisan ciumkeun kana jumur be getekeun eta mbet tuh syarif gunting kurang turun tina kumis syariat kanjeng Nabi Ibrahim kan aja anu wajib di Nabi Ibrahim sunnah diurang turun kana kumis asup ka jero huntu eta huntu ulah gagabah dina Fathul Muin bab jinayah juz ka-4 dijelaskeun sahiji huntu urang dicoplokeun nganyerikeun batur nyampe nyoplokeun huntu eta kudu dibayar diganti ku 5 ontak hiji huntu eta mantak lamun hayang sugih ieu urang dieu gampang
minta ditenggelan teh ke batur. Dua be coplok 10 onta, hiji onta 50 juta, tinggal ngalikeun. Gitu. Hiji huntu komo tadi orang nyari nan muping, tadi nu sambutan teh masyaallah nya. Anu kamu sibahan nyampe kos kitu. Itu dendaana gede. Lamun nguji agama, coplok huntu hiji 5 onta. Itu syariat agama. Tah mantak nu hade, mantak dina huntu waos itu aya aturan-aturan anak mana siwak. Eta huntu urang kudu disiwak. Disiwak teh disusur. Maka susur. Karena susur eta di samping sunnah Kangjeng Rasul oge hikmahna gede. Nu pertama hikmah daripada nyusur eta yazulu illatil ain, bisa ngaleungitkeun kana penyakit mata, rabun. Jadi jelema anu sering nyusur mah tetempoanana bakal cekas. Itu jaminan ti Kangjeng Rasul. Mantak lamun orang dia telok teh ka masjid susuran teh umal isu. Kayak kadeuleun ieu lawang masjid, piraku teh isi. Susuran mah eta nyusur make naon cenah? Pang abdol-abdolna nyusur make kayu arok, kayu anu ti Arab. Bahkan jaminan ti Kangjeng Rasul, hadis riwayat Imam yaitu Imam Humaidi nyarioskeun raqatani bisyiwakin afdalu min sab'ina raqatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat urang ngalakukeun salat, entah salat sunnah ataupun salat wajib, memeh salatna nyusur, maka eta sarua jeung ngalakukeun salat 70 rakaat. Mantap tuh Bu. Pernah ibu sawaktu ngalakukeun salat 70 rakaat? Ya, diajak salat tasbih bae ge ku Kiai Haliwu. Paneta salat tasbihnya setengah jam leuwih. Salat tasbih cenah abi can pernah acan. Setengah jam leuwih. Tah, lumayan ganjaran. 2 rakaat salat memehna nyusur heula sarua jeung eta salat 70 rakaat mantak nyusur. Wajana Allah diurang mah kayu arok. Teu naon Allah kayu arok oge pikih mere kalonggaran dengan memakai kul anu kulna ieu kul jami cek santri. Di jamul jawame disebutna kul jami, lapad kul mudofnan idofat kana kitu isim nakirah maka kul jami ay kullu partin min kulli khosabin, sakur-sakur benda anu kasar khosanin, maka sah eta pake nyusur. Naon bae selain kayu arok, ku kayu biasa bisa nyusur, kagok ku tanggal kalapat wadah beneran ieu mah asal kasap beta sah pakai nyusur. Wayah sulus siwaku bikulli khosanin, sah nyusur ku sakabeh perkara anu kasap anu kasar. Ku kayu jeng-jeng sah, ku hampelas teunaan ku hampelas ai kasar mah. Ku hampelas da kena herang na eta huntu di hampelasnya. Alabatan huntu emas Pak. Wajana hese mawa-mawana silahkan, dianjurkan ku agama nyusur make elap. Make elap, make baju tungtung sorban atau tungtung samping meunang. Nyusur urang teh meunang make tungtung samping. Ngenu hade lamun rek nyusur make tungtung samping ulah bari nangtung. Bisika beneran teh make calana pas diangkat ku kemana nyusur atau nyusur si nyusurnya. Komo lamun ibu-ibu nu nyusurna teu make calana deui nyusur ku tungtung androk diangkat ka luhur. Cek pamuda bateng budak gua hiro ieu mantep. Mantak nu hade tah. Meunang urang nyusur sarua ganjaran ku tungtung sorban. Jeung deui nu hade lamun nyusur ku baju atau tungtung sorban atau ku pakaian, ulah pakaian anu putih. Kunaon sebabna? Bisi nanglet di dinya kadeuleuh. Gading. Itu, tah itu nyusur. Jaminan ti Kangjeng Rasul
kahiji bisa ngaleungitkeun kana penyakit rabun dina panon cekas gitu. Kadua jaminan ti Rasul watas hili khurujir ruh, bisa ngagampangkeun roh jelema keluar, bisa ngagampangkeun jelema nu sakartul maut tereh maut. Nah bisi di urang hese ieu maut cek tetangga ieu mah boga ilmu kadikjayaan mah. Oh dikjaya gagah-gagahan di urang mah. Dina surah Ar-Rahman Allah ngadauh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah doang nu gagah nu bakal makoman. Tah lamun urang di daerah urang anu hese ieu maut pikarunyaeun pan eta nya naudzubillah min dzalik sakaratul maut teu geura hirup hese ngap buru-buru susuran. Insyaallah eta taskili khurujir ruh ngagampangkeun maut. Lain maksudna urang ngadoakeun supaya tereh maut, karunya pan ka manehna oge susuran. Nah eta nyusur. Saterusna geus peuting pan ieu. Geus setengah jam lewat ieu cacan ajan. Saterusna kasunah kawajiban di Kangjeng Nabi Ibrahim anu sunnah ku umat Kangjeng Rasul dilakukeun nyaeta nyabutan bulu kelek. Eta bulu kelek ulah nyampe di kaluar tina kelek sunah dicabut. Nabatul ibti natkul ibti cabutan tabukan pereus cenah cukur burung kebawa ka sawon tadi itu aya ku lembut-lembut teh mah eta ulah sinah supaya bersih. Terus lumpat deui ka handap toh kana palangkakan. Jeung deui urang disunahkeun ku Kangjeng Rasul wajib di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim nyukur bulu kekempung cukur. Apal bulu kekempung bo cukur eta ulun dijamrongan gitu sanajan teu kadeuleuk ku batu ge ku salaki mah kadeuleuk pan eta meureun cukur. Sunah cukur dimotifkeun bae kitu cukurna teu jeung teh ku sarangan ieu Rasulullah bawa ka salon beta. Terus kewajiban di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim anu memang kudu dilakukan di umat Kangjeng Rasul nyaeta dirhitan sundatan mulai viralna di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim sehingga cek hiji riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim dirhitan umur 80 tahun. Lamun di dia umur 80 tahun di sundatan jika nu kudu make sensok di sunatan. Lihat na alabatan kulit kebo juga. Mantap Kangjeng Nabi Ibrahim nyudatan maneh. Dina Fathul Muin disebutna bil kudum. Kudum di dinya cek sakaol mah maknana kampak. Nyudatana make kampak Nabi Ibrahim. Disandirkeun kana kayu dibeset sabal. Itu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ngan cek sakaol deui mah kudum di dinya teh alatun najar. Alat anu seukeut cek sakaol deui tuh loba tah jol di umat Kangjeng Rasul sunah urang ge nalika boga anak disunatan sunah ngan sunah oge lamun anak urangna can kataklif ku hukum can akil balik can naon can mukallaf aya akilin baligin mukallaf lamun geus mukallaf wajib hukumna. Memang lamun muji hukumna sunnah ngan kulantaran eta disunatan patula patali jeung anu wajib maka wajib hukum. Mana patula patalina? Lamun jalma can disunatan kari-kari ngalakukeun salat samemeh salat kiih heula tah dina waktu misang dina kiih mantas kiih maka cek agama wajib ulah kudu aya cai kiih anu nyangkrung dina kukucuk jalma nu can disunatan. Hartina najis cai kiih anu nyangkrung dina kukucuk jalma nu can disunatan wajib kudu dibersihkeun. Jadi setiap kiih manehna eta beneran kudu diselehkeun kumbah. Naon sebabna? Karena ketika tadi bersihan anu can disunatan waktu kiih engke ngalaksanakeun salat sedangkan syarat sahna salat eta
kudu suci pakaian nu dipakai salat, kudu suci tempat salat sajadah mun di urang mah, kudu suci awak anu keur salat. Berarti lamun can disunatan kitu ngalawudu kiina teu dibersihan nyampe kana helm sarua jeung salatna mawa-mawa cai kiih najis teu sah salat. Toh mantak jol qaedah fikih deui ngomongkeun ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tuh. Salat urang moal sah lamun teu ngalaksanakeun anu ngasahkeun kana salat tersebut naon disunatan, maka geus hukum disunatan wajib gitu disunatan. Pancena kami macam ibu-ibu telok diramekeun sunatan, memang hukumnya gitu Bu. Ulah ibu-ibu mau ulah yang dirame-ramekeun. Komo lamun geus gede mah cukup duaan bae jeung nyi paraji di kamar. Ulah kudu ditembok-tembokkeun ka batur. Itu aturanana. Cukup lalaki bae anu dimeriahkeun mah di hadirat ku para kiai bari marhaba gitu kan. Itu disunatan hukumna wajib. Tah saterusna hukum anu kudu dilakukan ku urang di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim nyampe ka zaman kuari anu hukumna wajib. Wajib ya mah. Wajib ka urang naon? Ngisang. Ngisang matas ngising. Karena aya peribahasa batang cauk si buah pisang. Lamun bacang pisang si buah cauk, lamun tengisang pasti bau. Nah, mantak wajib urang mangisang. Ngisang make naon? Make cai. Caina kudu cai anu suci. Teu meunang cai anu mustakmal urut make komo cai anu mutanajis mah. Teu meunang komo anu najis. Cai mustakmal urut make susuci, mantas ngalaudu urang ditandean ta cai kana ember. Ta cai dina ember eta ngaranna cai mustakmal, teu meunang ku urang pake ngisang. Cai mutanajis mah cai anu kakeceretan atawa kakenaan ku najis, teu meunang pake ngisang. Mantak lafadzna at-tuhuru, cai anu suci bari jeung bisa nyucikeun, sah pake ngisang tuh. Kumaha lamun eueuh cai? Maka agama pun mereka longgaran ketika urang rek ngisang, baik ngisang tina ngising ataupun ngisang tina kiih, meunang urang ngisang nah make batu. Make batu. 3 batu. Kumaha digesek-gesekeun bae? Lain. Aya aturanana dina kasih batu saja sarasa pinah teh kan. Ya, ieu praktek ngisang make batu. Pan ieu lain jorok ieu. Ieu praktek ieu. Pan ieu tak bobolong na ieu. Nu urang nu aya muran teh kekerot tah. Nah, ngisang make batu. Pertama ku urang batu nu hiji buirkeun ti luhur ka hadap nyampe ka belah katuhuk. Set pijan hiji. Kadua ti luhur puterkeun ka kenca. Ka kenca terus sambungkeun ka dieu pijan. Hiji deui buratkeun ka tengah. Ngan anca bae bisi nambah soek. Set itu ngisang make batu. Hese cenah batu mah sarua bae bikulli jamidin khaliin tahirin. Endah bae urang ngisang atawa di bahasa di urang disebutna sok meper. Meper make sakur-sakur benda anu teuas. Naon bae anu teuas eta mah? Komo lamun supir masuk kana tiang listrik teh kan. Bari keler ngeunah-ngeunah tah hampura supir ya. Lantaran rata-rata eta supir kitu eta. Kahiji ngihan ban mobil eta naon bawa khasiatna eta. Wer begitu. Diusap-usapkeun bae kana ban mobil. Endah cek agama mah ngeun kiihna nangtung. Karena dikhawatirkeun kiih anu nangtung kitu bisa menang pebendon ti Allah. Ngisangna mah endah karena ban mobil kullu jamidin tahirin qoliin. Lamun memang suci ban mobil.
atau digasrahkeun kurang kana tangkal kalapa kerkiih nebeuti kalapa eueuh jeung isang kabeneran di tengah leuweung digangsrahkeun mereka ngan carana kos kitu tadi puterkeun tah lebah katuhu puterkeun deui ka lebah kenca guratkeun kurang bobogan set kabeneran aya hileud sina nangkep hayo karasa daekeun pamajikan anak teu kaur hes tengah peuting ngomean eta bae arateu pan geraneng atuh roros kakak teu dula deuleu ieu be aku sina nangkep tah itu kulli jamidin tohirin qoliin bisa atau make naon bae benda anu teu as ngan ulah ka daharat gegemlok teu as pake ngisak haram eta mentang-mentang anu teu as dak cek siang we jeung anu teu as gegemlok teu as pake ngimeper haram eta atawa ku barang anu haram ngisang ku barang anu haram model mana tai garing pake ngisang kurang teu meunang deui Pak mengitai anjing garing di sisi jalan pakai ngisang aduh eta mah tuh tak gitu itu aturan agama jadi ternyata agama teh teu sulit kau ngising rek ngisang eueuh cai silahkan make benda anu teuas tapi jol pertanyaan kumaha lamun make tisu basah pan di kota mah eta nya nu sapa kota ngisang eta make tisu basah sedangkan tidinya anu henteu beus makna perkara anu teuas anu suci anu bisa ngebersihkeun bari jeung ulah beus sedangkan tisu basah mah beus ulah lah bisa mah sanajan anu ngameunangkeun ge ngisan ku tisu basah mending kena ku tisu kering tuh karena dikhawatirkan bakal ulat alet kena ka mamana najisna tah iyalah kamurah bari jeung syarat-syaratna ngisang make batu eta loba di antarana ngisingna ulah tai anu mejur ulah ieu mah ni ulah alet kana ping-ping janjiri beuteung teu meunang eta mah atawa si najis tersebut katempelan ku cai kakepretan teu meunang deui bae jadi taina eta kudu tai anu pulen wan kimpel tah kakarak ngisang tah make batu menang eta meper di urang mantak kolot baheula teh sok ngomongkeun nya ceng cenah lamun leupangan mau batu panggula hayang ngising horeng mah lain pan ketika ngising eueuh cai meperlah make batu tersebut jigana kadinya eta pan di daerah abi mah kitu nu leupangan di kantongan batu ku kolot 5 kitu pan ulah hayang ngising horeng mah sina meper berarti tailah aturan-aturan agama sangat mudah hese teh cek urang sebenarnya karena di hese-hese kurang tuh iyalah maka dina waktos ayeuna kitu Kiai Sakirin ngayakeun walimatul khitan urang doakeun mudah-mudahan ieu hajatna sing barokah hajatna sing dimakbul ku Gusti Allah naon rupa anu diinfakkeun ku mantenna pikeun terselenggara ieu ayat ieu acara akur jeung ayat Allah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh sakur-sakur benda atawa tanaga atawa harta anu digolangkeun pikeun kitu terselenggara acara ieu mudah-mudahan ku Allah sing digentos kalawan kentosan anu satimpal amin ya Allah ya rabbal alamin urang mudah-mudahan saparetosna uih dina ieu acara mudah-mudahan urang sing kenging ilmu anu manfaat anu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin kulantaran atuh abi geus ngarasakeun peuting ieu ayeuna jauh panu di mana cenah ti kadu jajar ngan kadu jajar na belok deui ka kanan namun teu meubu aya curug pelang dengdeng pelang curug dengdeng asup ka Jamalun kampungna ngan abi mah tengah leuweung ka dieu leuweung ka ditu leuweung abi mah aya di dinya engke pabrik kayu belah kenca 2 pabrik kayu ditonggoh pabrik pare nu abi di tengah-tengah eta pabrik saduana ge perusahaan batur lain abi tah eta di dinya abi menyempil beta bisi kaji Hagaru Cipatat nu boga dulur abi di dinya tuh mangga sadayana ku abi diantos pilih keur kalarasan kepali ditu terbuka pikeun sadayana kana abi
sakitu pangintennya hapunten anu kapiatur kirang langkung nanyuhkeun diapunten. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.